Si mama teh ka sawah teh lain di kerenan heula baik aing mending geus geulis tingali meni cetar membahana aing tingali utas di salon aing mah kieu ya orang kampung teh padahal kamari ka salon teh make kutek tapi tadi tas membahan gentong nih jadi teh meni rami jod kieu kutekna beres iya mah baiklah lu kemarin tuh diberi nomor HP dah aku tukang salon teh gimana sih di tas baiklah mungkin berang ke salon dehna kemarin sih ke Bu Haji cita ke salon cina ge aingnya tapi ke salon diberi duit tangan gope zaman ayeuna gope teu mahi aing kuat nandonkeun KTP kemarin di salon yang geus lang kewe aing jual emas lah cina gitu menang nganjuk di salon mah ke berang lah balik deui aya dah nomor HP na tapi na aing aya dibere nomor HP aing kan teu boga HP masih nyaho iya alamatna engke datang we kali itu ke Cikampek mana sih teh Mang Dadang teh nya mending geus cantik kieu diliuk moal sih coba aing ayeuna nih luntur manten itu tinggal di kesangan kudu nama dangdan kita di AC dah ieu teh nih iya makanya luntur jadi cara remote kieu nih mana sih ka sawah henteu sih nya si papa teh duh aing mah kutek jadi bararutut kieu coba cinggir kuat barared kieu itu tingali sukan gentong teh tama loba iya mah kesikan meureun tadina nyeri nah dari mana menit gitu orang gelis teh pak iya Sahrini pak Sahrini pak iya Sahrini model baheula tinggal can operasi plastik pak mirip tuh jeung Sahrini henteu ih henteu mana kenaon sih iya pak anu kamari meuli teh anu keur penting ngomong minjem duit ka Bu Haji teh 500 tuh minjem duit heeh astagfirullahaladzim tuh tinggal itu gelis kan pak aneh sih ondel-ondel biasa weh tinggal itu cenah cek Bu Haji mah teh tiner lain tiner pak tiner mah peranti encat coba aing meni era ngomong tiner ieu teh ieu cenah pa ieu eyeliner pak tinggal itu ngacelepat pak gelis ya pak heuh lah gelis ku tingali pak meni gelis ya Allah tingali kesang apa meni sing curujut ting 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 meni gelis ya pak ting 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 teu naon parona kos kitu naonan gelis apa ieu teh tuh ting 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 jadi saya tinggal di bulu mata pak tuh tinggal itu tuh alus apa bulu mata bulu irung mah di dia bapak mana bulu mata bulu irung di dia aing mah meni aya wae salah nunda tuh tingali aing maneh teh meni peduli teh si ka urang meni ngecek wae ya peduli itu peduli mah tuh kumaha aduh yang mana itu dah kos teu inget baheula wae ikut can kawin mah meni budak-budak wae maneh teh meni nanya udah makan apa belum ayeuna mah boro-boro aing salatri kena mah totong gengan geus sia mah meni cuek aing mah oh ya ditanyakan duit wae kumaha sih nya heuh tuh tingali pa leungeun oge tingali tuh meni daradas gara-gara membahan gentong membahan sepatu bot tuh tingali naon membahan gentong nya itu loba utak-utakan di gareuleuh membahan kieu maneh teh keur can kawin teh kuat ditiupan baheula teh ayeuna mah meni meni cuek pisan
tinggal Pak, aduh meni peris ya Pak, iya. Kena kesang, Pak, ikan AC kena di imah teh Pak. AC, naon AC? AC eta nu di luhur teh nu tinggal dipencet pakai remote. Tuh Pak. Nih, kan tuh jauh beda kan kursi ngelek baheula. Tuh tinggal di meni geulis. Ya Papa henteu ka sawah. Aneh, pan karak angis ngopi. Geus ngopi deui. Heeh. Teh ngopi wae sugan. Ya kemarin teh ditawaran. Kan kamari teh eukeun ngambek Pak, kan geus ngenta maaf keur penting. Ki bejakeun ya maaf ka ustazahnya. Heeh. Bejakeun. Tapi karena ustazah tuh jarina teh nih hayang dangdan wae da jadi resep. Tentang tong suzon wae ka batur teh. Hah, nya gara-gara gara-gara cekasem tah jeung si Empi tukang nyebar gosip tah. Baru geus ngomong tong ngedenge jelema duaan eta. Soalnya Pak, dah gitu-gitu oge eta teh tatangga Pak. Yang kali-kali mah kudu percaya kata tetangga teh beteng bener. Ya maksudnya teh ai omongan batur mah disaring heula, ditingali heula bener apa henteu teh angan buktina gitu. Saring heula. Teu boga aya kana oge jeung nyaringna. Bali toko bangunan aya loba di ditu. Maknya aya kan di toko bangunan. Loba Pak. Lain aya kan mah. Maknya di toko bangunan. Aya kan mah di warung ge loba. Geus lari ka sawah deui lah, paculna. Geus man. Ai kamari sih balik mau pacul. Ditunda di ditu tinggalin. Tuh manehna mah da ka pacul-pacul ge po. Ih, engke heula atuh. Urang yang minta sesuatu. Deui can gajihan tuh, ustazana ge can mere duit. Ih, urang hayang HP atuh, Pak. Ilah, ya, lamun geus geulis kieu teh kuduna jepret gitu loh, dipoto, diposting, sampai loba nu like teh. Oke, dijepret. Enak. Jepret pakai naon? Pakai karet lah. Apa meuli HP atuh, Pak? Nganjuk ke ka ustazah. Disakana HP teh murah. Mahal. Kajeun HP training teh anu baheula teh anian training geus kajeunna nu kumaha weh, yang penting mah ya Pak aya liang kameraan dipet dipoto heeh nya kita tanyakeun ya ka ustazah kajeun teh atuh nganjuk ustazah bager ieu kan ya emang bager ustazah mah nya engke bejakeun we urang hayang HP gitu masa ieu cenah ge Pak ka salon teh teu meunang ngadadak kudu ngaboking Pak nyaho teu ngaboking henteu orang ngabohong maneh mah ngabohong ngaboking teh cenah ge lamun arek ka ditu teh kudu SMS heula Pak kudu ngabejaan cenah ge ieu misalna ibu urang arek ka dinya kitu kita nomorna nomor baraha kitu nya beulikeun nya tuh Pak cuk asem jeung si Empi ge anu salakina tara balik boga HP urang aya salaki di imah wae teu boga HP pujuhun TV ge pae teu hirup-hirup itu syukur naon TV pajangan hungkul ya wajah keur beneran duit nage Nyaho tupang geus HP we mah geus zaman TV mah kudu make sidobok TV mah lah ribet sidobok eta cenah ge kan cek pemerintah TV mah kudu make sidobok anu dicolok-colok teh ya ieu naon isina ye cai teh anu yang handap kena gitu Pak tuh nya geus henteu tuh Pak tingali beas oge Pak tinggal sakieu tuh beasna ge digulung sireum deh Pak dah gentongna dibersihan tuh itu udah di luar tuh dah Pak keun bae lah ke keur dahar Pak itu beas ieu Pak beas beureum beureum alus cenah Pak ambe henteu ieu henteu diabetes apa henteu naon cenah ge teh ada si Mawar menang pamere meureun teh nang pamere mah haji sana meureun teh nang pamere ieu Bos Arif teuing tuh beureum tahu hejo aya wah tanggung hejo kayak aing di warna ini macam-macam wae geus main kira makan tah nah satu mau parek ke sawahnya man ini geus beurang udah pacul jeung topi kok talaring galeun geus man man gitu gini geus baheula ge kitu assalamualaikum waalaikumsalam aneh aing mah ti bangka sawah ge pacul jeung topi kok tinggalun engke mah pamajikan da nu tinggalun alah tingali iya tingali linerna we sabelah nu imah panjang nu imah weuhan masih bodoh lah aing ngarek pamer ye aing ye
Aing ngarek pamer ka Cek Asem. Ih, nih, ieu tiung-tiung anyar kamari aing ieu nya geus nganjuk di wae. Ah, aing mesti papanya hun, ngadat da aing nganjuk di wae. Bodoh ah. Aing rek Cek Asem ah. Aing ngarek pamer tingali aing make ieu. Blosson, make eyeliner tuh tingali. Aing ngarek kulin. Terus saha ieu ah. Geus ah, kulin. Aing boga rok anyar, tiung aing anyar, tinggal itu. Aing make baju Batman, aing siga rek hiber. Karena saya lagi bahagia, saya aduh. Cek Asem disimpi raya teh nya. Aduh, tuh kan meni panas. Kuduna tadi teh make topi teh anu kembang. Aduh, nak topi heula kembang. Topi ah kasih Asem nak panas kayak ieu luntur ya ah dia mending geus pareurik ieu sih mata duh Elina ge geus sabeula deh kumaha baelah moal nyahon ieu Cek Asem mah hiji deui susu teh lah tuh oh luntur kan geus ah tingali ke topi nah kieu makan ieu aduh area tehnya Cek Asem. Aduh panas. Apa kuduna tadi pakai payung apa? Ah, sudahlah. Begini saja. Aduh, pereng mari ya ah. Ini mah kok. Oh, bari ieu sugan aing bari di musikan ya rek capek tinggi ah. Lagu naon nya? Aku nu viral teh ayeuna ieu. Dapat maju wae ieu mah. Gantinya. Salaki balik-balik ke dia ya lah. Cuma sia-sia diriku melihat cinta darimu. Ku sadari Ih, kayak lagu nu kamari di organ teh ada ke Agustusan. Bisa, Cek Asem keur nyanyi. Wah, kebeneran. Aing rek nyanyi ah, nyiluan. Cek. Assalamualaikum. Salam. Sia keur naon? Karaokean atuh aing capek beberes wae. Ih, naon tadi yeu? Aing arek pamer tadi dulu. Nyanyi. Cantik. Tapi aing nyanyi luan. Bisa joget dan nyanyinya. Aturan yang selalu ada. Gimana
Mana ya gini, Den? Sabulan 800. Terhidang sebulan 800 malah ngirit mahal-mahal. Terhidang 8 juta hargana oge sia mah. Ya HP 8 juta. HP naon? Saya mau nyaho tidak geus ke HP geus boga HP nyahonna lah. Ya HP nama hana di dina teh aya buah-buahan teh ya. Yeuh kari nempelan sia rek hayang apel naon tempelkeun we di dieu. Oh gitu. Nyaho. Ya alus ya. Ini jigana paran di aing tuh. Tes alus ya. Mana naon teh yang hayang we can boga. Aing teu boga. Geus ngiridit deui atuh. Jeung HP-na sasetel. Sia kasar ini deh. Suke teu boga mah yang karaokean ka dieu wae di aing raga batur aing Kes, nyanyi-nyanyeun Kes tetangga sampai rumah lu kasih wae. Ya aing hayang si aing pada duitan. Ya murah ieu mah Saraha? di online Oh beli di online. 3 juta. Oh di online mah kudu dina HP. Heuh bisi mah kana mah diheula HP-na. Ieu berapa hargana? 3 juta. 3 juta. Set mahal gini nya. Nya marah tuh ayeuna mah komok dolar keur naik pan. Oh aing hayang ke aing arep meuli para di aing nyanyi. Sia boga nu kieu mah ngamen nah. Buset sia mah. Aing sedang ngamen soal aing sember mana aya nu daek merek duitna. Tes nu ngamen masalahna teu kudu alus yang penting menang duit. Ayo rek karaokean mah. Tes laguna kumaha sedih aing keur bahagia aing. Aing geus minta maaf itu gara sia teh kemarin kan. Kali mana Kan aing geus minta maaf. kali mana heula lah meni lieu aing ngadengena santai. Aing keur karaokean sia mah magang. Mana sih? Oh gitu. Ya enggak sih ya. Enggak. Seret naon sih ka dieu? Ih tadi aing rek pamer. Tadi dibanjut ka mana ke di banjut di Aing aing jeung tuh. tapi sia mah meuli we. Ih sia Sia mah. ke nu aya balik-balik ya aing rusak deui ah. Teh ya suara halo-halo deui. Si Upi apa nya? Heuh si empi meureun. Heeh, saruanya. Ieu keur bahara rahasia. Oh, keur berbahagia. Sia galau wae ah hirupna. Henteu lah. Aing keur bahagia tuh tinggal itu baju aing Batman tuh. Aing make ieu. Asal bogana naon anu alus dipamer-pamerkeun dah heran aing mah da. Oh, alah. Ini tandanya bersyukur. Sia utangna dibayar can. Ih, utang mah kayak lain pura-pura bohong. Meuli atuh HP meuli atuh meuli HP tuh. Heeh, aing geus ngagangsing sih. Sasatel di Indonesia bisa karaokean di imah. Heuh nya. Ya tuh meuli atuh nyata Mang Dadang. Geus aing geus ngomong. Coba ke aing nempong meulina. Tenang we. Kan Mang Dadang balik di kantor tadi kantor sawah. Sampai boga aing boga tetangan lain baru kami sih henteu. Ngagangsing atuh Kang Dadang yang meuli kitu. Aing kan istri yang baik. Kan boga ustazah loba duitna. Takasbon Kang Dadang itu Kang Haji. Tadi nage geus ngomong, tadi disuk ge. Aing teh hayang HP, aing teh jadi berfoto-foto. Cenah ge dibawakeun ke balik ke sawah. Alhamdulillah. Setiap kesini selalu sepi orang-orang. Mana ya?